Nuhun sadu sada Ki Sunda selang laras makalangan sejak ngaguar hanca muka tunda sakilas mangsa nyanggakeun dina carios pantun Tereuh Siliwangi nyanggakeun amit ampunun paralun ka Gusti nu Maha suci sejak ngaguar laratan para abdi-abdi seni dan neda kasalametan ka Gusti nu Maha Suci neda pangaping pangjaring neda pangwuwuh nu agung ahung amit ampunun paralun ka Gusti nu Maha Agung kabatara kabatari kabatara nagaraja kabatari naga umpi batara pangraksa jagat batari pangjaring nagri disuhunkeun salametna disuhunkeun karamatna agung nati para rasul para ambiya nu nyata ka Rasul anu pinunjul ka Nabi anu pinilih Muhammad panutan alam pun ampun turun bayu rahayu bayu panyeliran bayu pangayoman sukma bayu jatining walagri bayu mawat hawa luyan rep sirep jirim sumanding mandepun urug jantung dituri usik batine ulun raja pamunah munah lemah munah langit nirmala sedama lelakun ampun sunuk kana waktu anu dipicatur kangeni ninggang kana mangsa nu utama nu baris muka nuluykeun hiji carita sakilas katigas mangsa hanca anu katuna nyaeta di karaton Pajajaran anu dipimpin nyaeta ku Sang Maharaja Prabu Sedaing Pakuan Tereuh Siliwangi kitu kajantenanana atuh kalayan di dieu Sang Maha Prabu Sedaing Pakuan nyaeta nuju ka
tatamuannya eta ku Kiraksa kalayan Ki Sembada anu ieu Kiraksa lan Ki Sembada teh nyaeta mangrupikeun utusan ti kersana Raden Kian Santang atanapi disebat Prabu Kian Santang. Ari anu janten pamaksadan nyaeta Raden Kian Santang teh ngagaduhan kahoyong kalayan cita-cita nyaeta anu janten rakana supados lebet kana agama anu dipirido ku pangeran nyaeta agama Islam anu tangtu anu dipalar rakana teh nyaeta ngajantenkeun jalmi mulya di dunyana tur salamet di akhiratna kitu kajantenanana. Dangu ngandika ieu Prabu Seda ing Pakuan pangandikanipun gentem kadia macan Sinerang Baya. Eladalah Kiraksa kalayan Ki Sembada aya naon Andika tumorojog tanpa larapan datang ka hareupeun kula kaula teh asa rareuwas tur asa kaurugan madu karagragan menyan putih paribasana cing gerapok gera bejer beaskeun ulah di dingding kelir genang siloka ulah aya nu disumput salindung aya naon gerapok pok atuh di dieu Kiraksa lan Ki Sembada cedok inyana nyemah tawis ajrih ka sang raja tawis anjeunna ajrih ka sang raja bari manggopi utus tinu janten ratu ngeman timalan tinu janten dunungan ukitu nangandika ieu Kiraksa kalayan pangandikane estuning ayem tentrem anu pinuh ku katenangan kalayan kaajrihan itu kaayaanna ngandika ieu Kiraksa punten sun sewu bebenu laksa dudupak laksa duduka maksade Dedi bener geun aing atuh bantuan ngobrol Dedi nyangakeun sewu bebenu laksa duduka saketi ulah janten rengating penggalih salaksa ulah janten rengating manah sarebu mugi ulah janten benu paduka nun langkung ti payun jisim abdi nyangakeun semah hong arcana maya semah abdi aya dina dampal sampean salira pangersa ditarima Kiraksa pon kitu deui abdi kulan kahunyuk payuneun Gusti Prabu nyangakeun semah pangabaktos mugi agung cukup lumur jemar hapunten anu ditedak ku jisim abdi teu aya deui anu diajeng-ajeng tansah timalan ti salira paduka nun Ki Sembada ditarima Ki Sembada tah ayeuna sok aya naon anu diseja dititah naon arandika duaan ku adik kaula nyaeta ku Rai Mas Kian Santang sok ulah di dingding kelir genang siloka gerapok gerapek geraprak dibejer beaskeun atuh di dieu
kalayan gamblang kuki raksa oge di sok diselangan kuki Sembada yen inyana duaan teh mangul piutus nyaeta miharep Sang Mahaprabu Seda ing Pakuan teh lumebet kana agama Islam itu harepanana Raden Kian Santang. Dangu-dangu ngandika ieu Sang Mahaprabu Seda ing Pakuan. Mata sedara Pakuan teh. Ki Raksa, Ki Sembada hampura kulanya satu acana kula nyambut kana caritaan Andika nu bieu. Syun mangga kulan. Kumaha manawi? Abdi mah hoyong kenging kapastian ayeuna we kulan. Heueuh hampura kulanya. Tah kitu. Ari kula teh sabenerna salaku urang Sunda. Ari kula teh dilahirkeun di tanah Pajajaran, di tanah Pakuan. Sedangkeun ari kapercayaan di Pakuan teh nyaeta agama nu disebut Sunda wiwitan. Kantenan kulan muhun, kantenan kulan. Tah, tumali jeung hal eta kula dina wangkid ieu moadek ngijing sila bengkok sinemah tetep kula bakal nyembah ka Sang Hyang Tunggal anu ngawasa tatar Sunda umum khususna umumna anu ngawasa dunya sareng sabudeureunana. Aduh janten kitu kulan. Tah ari saleresna mah abdi teh diutus ku Juragan Kian Santang teh kitu maksudna mah kulan. Janten urang teh ku wangkid-wangkid ieu atanapi zaman-zaman ieu tos kedah robih pamadegan. Tah sakumaha seuk si Dedi oge. Ai jalmi mah kedah minah cai minah tampian. Ayeuna agama Islam nuju berkembang di dieu. Tah muncul zaman ayeuna mah eukeur viral. Janten wayahna we urang. Ulah ai di tekadan rubuh-rubuh gedang mamanawi kulan. Di dieu Sang Mahaprabu Seda ing Pakuan reugeuneuh rai pias raraina ngembang wera es kuning amarah kagila-gila wireh pamadeganana asa diganggu khusus kunu janten raina umumna kuki raksa kalayan Sembada kitu kaayaanana. Dangu-dangu ngandika ieu Sang Mahaprabu Seda ing Pakuan bari ngadeg tina kursi gading gilang kancana gegejret anu taya hinggana. Kurang ajar. Moal henteu ieu pangaruh si Kian Santang adi durhaka ieu. Kurang ajar. Aing teu yakin yen Gusti Allah teh aya bejakeun ka si Kian Santang. Raksa oge Sembada. Aing teu yakin yen pangeran maraneh teh nu ngawasa sakabeh ieu dunya. Nah da abdi mah agan teu kenging dicacanak nun abdi mah ukur biwir sambung, suku sambung. Sambung lengkah. Tah heueuh bener Den bantuan atuh aing teh Dedi. Yang ulah nunutan wae sia teh. Biwir sambung lemek, suku sambung lengkah. Mung Dharma rokrak dinyawaan agan abdi mah teu kenging dicacanak. Garang kaditu. Tah ayeuna kieu. Bejakeun ka adik kaula ka Kian Santang. Butuh argumentasi mah ka dieu we kitu. Langsung sorangan intinya. Mending ka dieu datang ka kaula di mana-mana oge
anu butuh nu kudu nyamperkeun lain kudu nitah atuh. Sakawit nama panginten agan manawi we salira luntur galih naon teh wening galih luntur kolbu jembar manah kitu tah.